ngarasa aman teh kusabab boga iman. Ya, maka tong heran pami Allah ngajadikeun yen ari surga eta mangrupikeun tempat anu aman bari jeung sejahtera. Leres teu? Nya. Di surga urang bakal ngarasa aman tina naon? Moal aya gangguan nu sifatna makar. Nya, intimidasi moal aya. Tong boroning kitu. Tinu jadi batur sakasur oge moal aya intimidasi Bu. Engke teh. Nya, Bapak ngaintimidasi kanu jadi salaki pamajikanana, pamajikan ngaintimidasi kanu jadi salaki. Pak ayeuna Bapak ngerasa diintimidasi henteu ku pamajikan. Bu, ngarasa diintimidasi henteu ku nu jadi salaki. Lamun ngarasa ke di surga mah moal aya. Naon margina apa disebutkeun? Fiha azwajum mutahhar. Piha di lebet eta surga azwajun bojo sebutkeun we pasangan. Lamun disebutkeun pasangan lamun teu lalaki berarti pasangan awewe. Pasangan awewe nya lalaki mutahharun anu dibersihkeun. Lamun ka awewe dibersihkeun tina sifat-sifat nu kitu, lalaki oge dibersihkeun tina sifat-sifat naon asa aing lalaki. Aya nu asa aing lalaki. Ya bisi moal aya kemah. Ya, bersih matak Allah nggambarkeun surga teh tempat anu aman, bari sejahtera na kumaha? Sagala aya naon rupa nu dipikahoyong dong. Datang nyali nya pamugi-mugi urang kalebet ka ahli surga. Aya masuk surga pagawean angger kawas kieu. Nyanggeus da eta mah aya urusan surga mah prerogatif Gusti Allah lain ku amal. Waduh hebat. Lain ku amal urang tapi kuridona Gusti Allah kumaha Gusti Allah rek ridho ari urang kawas kieu.